Ngakal beda jeung ngakeul, tapi dina ieu paribasa mah aya pakaitna antara ngakal jeung ngakeul. Ngakal bisa miboga harti ngagunakeun akal pikiran anu beh dituna ngagunakeun anggota awakna pikeun ngalaksanakeun naon nu aya dina pikiran atawa naon anu geus dipikirkeunana. Ari ngakeul hartina pagawean niiskeun sangu dina dulang meunang ngasakan atau meunang nyangu dikurah karih make cukil bari digeberan ku hihid. Salaku jalma anu miboga akal tangtuna oge kudu dipake atawa digunakeun eta akalna teh dina nyanghareupan kahirupanana. Jalma kudu neangan cara atawa akal kumaha supaya kahirupanana bisa bener jeung lumangsung kalawan lungsur langsar sakumaha kahayangna dina manggihan karerepet dina kahirupan. Jalma kudu ngagunakeun akal pikeun mikiran kumaha carana ngungkulan eta karerepet. Lamun geus manggih cara kumaha ngungkulanana, saterusna mah tinggal diprakeun eta carana teh dina wangunan gawe anu hade, jadi lain ngan ukur di pikiran hungkul. Salah sahiji kahayang jalma anu hirup teh nyaeta bisa ngakeul. Ngakeul bisa dihartikeun nuduhkeun kaayaan jalma anu miboga bekel pikeun ngalalakon kahirupanana. Bekel anu mangrupa harta banda anu bisa dimangpaatkeun pikeun bekel hirupna. Dina hal ngakeul apanan lain ngan saukur ngakeulna, tapi kudu aya anu bisa diakeulna. Najan bisa ngakeul oge lamun eueuh anu bisa diakeulna, misalna sangu beas mah nya taya hartina. Akhirna mah lamun hayang boga bekel pikeun ngalalakon kahirupan ieu, unggal jalma kudu bisa ngamangpaatkeun nu aya di dirina nyaeta akal jeung ragana pikeun neangan kipayah pibekeleun hirupna. Lamun henteu kitu moal bisa meunang kipayah, da anu ngaranna kipayah mah moal ujug-ujug datang sorangan atawa ragrag ti langit.